Duh, bari ngongki ieu teh ya artos asige. Kata mah hoyong nginum kasaha teu namot artos. Oh, heuh si Pani ya coba duit euy. Kudu ditelepon. Assalamualaikum. Pan. Aya artos teu? Upami aya mah oke ke tempat biasa jam 7-an ya. Sok atuh. Yuk, assalamualaikum. Si Gugun aya naon dan nelpon euy. Urang boga hutang di sini teu bisa nelpon aya duit teu nya. Kumaha euy? Mangka. Woi, mau ulin yuk. Kemana? Ke tempat biasa we uang beli cai. Ayo. Jam 7.08 salapan we 10 we. Kan di kontak. Oh iya. Yap. Ya tuh mulang heula. Kak. Hah? Ini buka duit. Aya ti abi engke. Oh iya. Aya ti abi? Ti abi. Oke we. Oh, tadi teh aing teh janjian si Pani euy kalah poho. Bawa geus nungguan tadi teh. Euy, ayo tuh si Pani tadi bawa nungguan gitu di pertigaan. Oh iya tuh. Iya. Ayo tuh. Ayo, santai aja. Si Gugun kamana? Si Gugun kamana? Nya kok janjian. Janjian naon deh? Lah aya we pokona. Oh, we apal ieu ke mane? Oh, siap. Yang mana mau mawa si Ebeng? Kan tadi teh urang teh jalan sieun bari kesel jadi we mawa si Ebeng. Oh. Mawa atuh. Hari mana minjem duit yang naon nih? Oh, tadi nama jeung hayang beli cai euy geus seger teh meuli geuning. Saya sabarat tahun lah. Enak meuli we aya maneh boga duit mah. Minjem teh. Iya tenang gampang lah. Cai naon deui? Ke heula. Ke lamun ieu mah aing minjem meula ke digantian. Heuh. Cai ieu beng si galon lin sia mah. Oh, cai galon. Teu lah, ek meuli cai engke lah kuangke we. Oh. Heeh. Jika tuh keur meuli. Siap. Tajeng si Ebeng we, temuan di dia. Ayo. Tong lila heeh. Ya, lila ketam. Marana di barudak euy. Duka euy meulina nya ka mana ini heubeul geuning. Ka Pangandaran. 2,000 years later. Di made meuli teh bola-bola teuing. Biasa ti ieu geuning. Heeh, dik di made numna. Di ditu tuh betah kene belah ditu dah. Ayo aing mah di mana-mana ge. Yuk atuh. Yuk. Nuturkeun we. Ya tuh ieu gotong ye. Oh, ek dietaannya? Oh, dietaan ayo. Sok we duaan ge kanyat. Sok atuh dia mah tuh. Tengah-tengah motor. Kela. Ayo, gelasna di mana? Sugan. Oh, aya kapangi yeuh. Dina ieu dina pesak pokok inget euy. Sok atuh beng. Sok lah buka sia coronana ini. Sok lap heula. Da ti ieu jauh.
Di Arab masih. Heula ieu dicicikeun heula launan da euy. Ngapura loba teh, Beng. Sok. Saeureun ngobalakan? Mending heula yan ye. Si Beng si Rian heula kitu. Yan. Sok tong ragu-ragu sok. Nying teu beak sia mah euy lah. Copan. Sing seueur sia apa dina maneh. Duh genut. Ka Itu deui. Ulah tuh. Ini baunya. Ya, Sok. sok. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu papa. Bro, euy. Kompor yuk. Hanggus ini. Sok ngisi dah. Sok lah. Aduh, mantap. Deyan. Langsung dibeakeun ieu mah jeung teh heula. Oke. Tilu puteran mah ieu. Nyaah ieu. Nang meuli si Pani. Sarung bau mah. Mahal ieu teh duh. Aya kene tas sana kok. Sok lah asa cipet. Sok lah. Coba aing sok ah. Oke. Atuh Beng. Astagfirullah. Nyaah ieu teh. Mun meuli sadi. Loba ieu. Si baeng ke. Waduh. Dibeli teh siapa? Aduh. Kamu. Ya ayo. Ya. Ini bau tuh euy kalau baju. Bae tuh bae. Euy. Tuh bau euy kalau baju. Dali lepeng sia ngomong. Gila. Ing aing euy. Beak atuh baju aing berat karekan. Aing ngendi nya asa. Isya. Jengket deui. Weh, ieu barasi ieu aing di mana? Jing bareng loe. Aing di dieu we. Kapan ayeuna maneheun nya ieu. Duh anjing. Maneheun ieu. Geus sana ku aing kabeh ieu nya ieu. Minum. Sok pengeureuy ampun ditengeus. Ieu jeung aing ah. Sok. Kabeh beakeun. Beakeun Maneh we. beakeun. Mung beakeun ya. Sok beakeun kabeh. Aduh. Tah, terus. Dipicu. Ade atuh. Euy, Astagfirullah. ngomong dia yan. Ya kadikeun ya bisi nanaon ya anjing ka corona kita. Aduh. Pan, balik yuk aing geus ripuh yeuh. Ayo. Yuk. Mal cicing heula di. Moal aing. Mau di jalan sih teh. Baik. Aduh. Jeung mana mau jeung ngajaran. Iya lu mau motor, Pak. Yuk, bantuan aing. Ayo, balik yuk. Balik anjing, balik yuk buru yuk. Oleng kang. Pan, woi, pan ya. Pan, astagfirullahaladzim. Nih, si pan ya. Pan, kudu dikumahakeun ieu heula ya. Tong dikumahakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami sahabat Sunda TV Karanganyar. Buat kalian semua, khususnya anak remaja dan lebih utamanya anak sekolah SMP, SMA maupun SMK. Saya tegaskan jangan pernah dekati narkoba maupun mabuk-mabukan yang serbuk ataupun cair. Dan jangan lupa tetap di rumah aja agar mencegah COVID-19. Sekian motivasi buat saya kepada kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi loncengnya dibunyiin di beleh di gigir. Jumlah kidul. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena subscribe itu gratis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Betul barengnya, cenah ek bareng tung jeung awal. wabarakatuh.